Aduh, lain demi neng ikar mah hoream ngebon lah panas. Istirahatlah, capek. Aduh. Panas iya. Coba menis kawin jeung neng ikar beureun di anteran sang ieu mah cai deui. Maka jadi iya nah aja. Ingat ya kasih legit neng ikar aduh. Naonnya neng ikar. Jadi ingat neng ikar. Kodam karena nyunam cotop bawa stres bukan poin gitu. Oh ikar legit ikar legit aduh istighfar Alicia kadang astagfirullah naon Alicia aduh siapa coding naon Alicia kadang udah aduh saya teh naon gitu ngobrol kayak iya beta yang keker ngimpi yang si ikar kerduaan bapana kalau di seblok teteh si lain ngenenggal ka gerwakeun aing kadang-kadang aya tuh si lain da inget tuh ae kasih ikar nu legit ikar budak Haji Rokib eta budak Haji Onih jeung Haji Rokib da rek dipau ku aing geus segera balik jeung tepungan si ikar dek aing geus teu kuat balik heula ti heulanya jika orang nyusul tadi balik mana ya beberes lagi lamun di dieu parabot ya copet ku aing ku nempat balik teu kuat sayang manggihan si legit ikar pamitan heula ka Abah. Bah, dewek pamit heula ya deketin si ikar, manggihan si ikar. Sugano araya, sugano disetujuan ku si Haji Rokib goblok nu galak. Aduh, alhamdulillah nepi oge. Lah. Ikar tungguan. Tangdan teh kudu dienangkeun bebeakan. Panggih ini lah. Pangmahalna keluarkeun rada nyeni banget rada ganteng banget goreng patut ya gini ikar ngomong we ka dewek ini karang berarti benar cintana tulus lain menang harta, lain menang pisik, lain menang banget hancur jeget banget, tetap pintar lah, rada cenghar terus tak apa angkat malamnya si Odang teh saudara dari kadieu
jeung kitu we boga parawan hiji-hijina teh boga dagangan nyo HP we jeung HP. Dieu cing bener. Ih, Bapak mah. Kacaritakeun goblok anak bungsu hiji-hijina budak parawan. Sasapuni imah teh daek dinya. Aya pemerintah. Kur kitu ya pakadagan teh nyawa HP jeung HP. Oh, ada kegiatan goblok anak parawan hiji-hijina teh imah. Duh, bahagia kudu teu ngopi mah euy. Nih, ngopi nih. Yakin kak. Mangga Kim. Dengan kopi meni teh. Jadi kocekeun can. Atos dia Kim. Ah, bisa masuk. Kocekeun ane. Ah, ya guys. Enak Kim. Ternyata. Mantap. Jadi kieu nih. Kumaha Kang? Urang teh pan boga parawan hiji-hijina geus umuran. Geus pantesna urang teh kudu ngabinkeun cenah teh. Benar lain pakadagan kur kitu nyawa HP jeung HP. Heeh, ieu resep we kuota we jeung kuota mintana teh. Gadak umum, barang lain di imah umum. Nah kitu we nyawa HP pakadagan teh. Daek mah geus teu kuat hayang mangku incu daek kah hayang nyunatan. Rasa tanya tuh geus boga can aya calonna gitu. Kan si lain teh geus boga calon can. Atos Bapak. Sakedap OTW ka dieu. Daek geus teh sabar ya aduh. Hayang nanya daek anu benerna. Araya gitu euy. Assalamualaikum. Jero saha? Anjing, bapak nakira kieu astaga. Si lain. Jo. Yo, si lain calon pisan. Tuh batal. Hah. Kawin itu sepatut. Tuh, Pak, punten, Pak. Anjing. Ibu, aing koe. Bapak ieu calon PIKT Kodang teh. Anjay. Pimen nonton aing jiga cubluk gitu. Wah, gitu. Geus gablek naon si lain wani-wani datang ka dieu kehet. Ah, Pak mah gaduh niat we sareng cinta. Ih, kan isi Bapak. Meninggal si Bapak tatoan. Enggak ada tenan ieu. Tah nih deuleu calon pimpinan nonton teh cenah kieu patut. Anak Kang ieu Nya. cobi tinggal heula. Nih. Ayo ah urang ka tukang heula kan teh budak urang. Bawa kopinya bisa di ini kehet. Sapuna ya aduh. Wah, kesempatan Kar. Kalau tarawih mah. Kesempatan mana sih ya Odang? Eta biasa geus teu kuat. Istighfar teh Odang. Naon ari bebe udah geus teu kuat hayang ulin dan hayang naon. Oh, hayang ulin, sugan teh hayang naon? Jigeroan mak jeung bapak urang pamitan helapan urang ulin teh. Pak, Mak, kadieu heula sakedap. Naon kan? Ieu Pak bade anak anu heula Pak sawios. Duk ulin ka mana?
Eta we kan cakat ke Gunung Puntang Pak. Soalnya mijit teu gaduh ceceng abi teh tadi bara roke. Nih kumaha ijinan entong karunya. Ijinan wae kan karunya terus dongkap jauh-jauh ti ditu ka dieu. Sok ku bapak diijinan. Kade balikna tong sareting nya Oma. Mun Pak, ayo Pak. Bu, Tapi jangan aja. mohon ayo Kar orang shopping. Atulah Ikon. Dulu. Naik, mau naik. Ayo. A few moments later. Assalamualaikum. Si lain nih, sok aja ding. Jadi yuk dia. Abang Ji. Alhamdulillah. Naon si lain ding? Tara-tara kan dia ulin. Galana lah, sopan Pak Ji. Nganyang we Pak Ji, geus lila ieu teu nganyang ka dieu. Ibu Haji jeung si Ikar ka mana? Alah nyeta Bu Haji ka pasar aduh, mah bisa nyuguhan cai-cai acan ya deh. Bola namanya teh yang kopi Pak Ji. Kayaknya tungguan 5 menit deui. Atuh hayang panggil jeung Haji kumaha ieu? Keun engke kalem. Tungguan sedang dike balik. Sempatan ah. Bu Haji nginepin si Ikar. Ikar ka mana Pak Ji? Eta si Ikar teh ulin jeung babangok si Odang aduh. Si Odang. Si Odang kurang lepas jeung beduk. Apal si lain? Apal Pak Ji? Dong dibikeun ka si eta Pak Ji. Eta pangadulan. Aduh, bener. Si Odang teh pangadulan. Benar Pak Ji. Aduh, ku aing si Odang teh dikieu tah. Dikieu ku aing si Odang teh. Tapi gimana Pak Ji? Aduh, ampura emosi aing euy teu katahan euy. Pak Haji. Ini kira ke si Odang. Keun ku aing. Haji, tadi teh aneh deh. Ini tadi. Anyar ieu teh tinggal ateulna. Can jadi. Itu Pak Haji lah. Sok ka mana si lain itu? Bukan itu dia. Ngurus kebun bulan. Sok. Aduh. Tapi omatnya si kan si Odang. Keun mah. Bukan Amak aing ka si Odang. Ku aing encit kita teh. Assalamualaikum Pak Haji. Sok kan di jalan. Aduh, kehead ku aing. Deuleuh balik. Encit ku aing seplok. Aman aing.